Awas ieu tah mangga catet kurang sadayana. Ceuk hukum saha anu salah wajib dihukum penjara bageanana. Pertanyaanana, naha parantos dihukum nu salah? Kantenan parantos. Pertanyaan anu kadua, naha unggal nu salah dihukum? Henteu. Da loba anu salahna gede teu kahukum. Persoalanna mah rupa-rupa. Ayanat kala teu kapanggih kasalahanana atawa manehna ngacleng ka luar negeri nu eueuh ekstra dipihukum sareng urang. Seueur anu salahna gede teu kahukum. Tah eta teh teu enggeus. Tah nu dihukum teh jaga bakal nungtut ka payeunan Allah Rabbul Alamin. Kapan Gusti adil nah habat nyeri wawarehan. Abi mah maling hayam nepi ka mulan malen ari batur jahatna gede teu kahukum. Cek Allah ulah leutik ati nu matak aya pengadilan kami ge. Dipanggil wae eta jalma anu salah teu kahukum teh. Cek Allah maneh di alam dunia boga persoalan boga gawe anu teu enggeus. Mestina maneh dihukum di alam dunia tapi teu kahukum lantaran maneh licik. Ayeuna anggeuskeun eta pagawean. Da kami nyieun penjara teh lain di dunia wungkul di akhirat oge nyieun. Cek Allah pek gera cicing dina penjara kami pilih ku maneh. Rek wel, rek jahanam, rek syakor. Kakara enggeus wae ari geus dihukum mah.